baik warima hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi anu lelempangan di muka bumi seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi timimiti nu gede na gajah na kemudian atuh anu jangkung teh naon gitu ngaranna tah jarafah kemudian anu pangletikna sirim termasuk jelema hewan-hewan uncal orai jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi itu kene manuk anu hihiberan di awang-awang tah mimiti manuk leletik terus manuk nu panggede-gedena seluruh hihiberan di luhur langit baik sarupaning manuk-manuk naon baik tah eta teh pati-pati hewan nu kumarayap kumanandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hihiberan di awang-awang tah eta teh illa umamul amsalukum eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua ndek mere ndek naon hayang mukjizat naon deui eta ge manuk mukjizat kakawasan aing pan eta teh deuleu ku sia bejakeun ka kafir tuh manuk saha nu ngahiberkeun tuh orai saha nu ngalempangkeun sia ge termasuk saha nu ngalempangkeun pan eta teh aing ndek minta mukjizat naon deui urang ge teu pati mikireun tak kadeja manuk-manuk bae buaya bae saha coba nu bisa nyieun buaya aya ge urang Purwakarta buayaan tah mah gitu ge pake ulin ku budak leutik tah mah nah dalam manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti sarua diurusan ku Gusti Allah mun ditanyakeun nanyeun saha nanyeun Allah nu ngarizkian Allah eta manuk boga pabrik henteu eta manuk boga sawah henteu tapi panjana bisa barang dahar nang saha eta ayo apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik henteu boga sosotan henteu ngan paling ge ulin di sosotan doang tapi kan bisa dahar urang ge urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali kudu kos manuk urang kumaha manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae berangkat isuk-isuk beteungna keleh balik sore-sore bitonan beteungna seubeuh eta lah ilmu wali nah eta bejakeun ka kafirin-kafirin nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese bejakeun eta sirem nang saha nyieun eta orai nang saha nyieun kotok nang saha nyieun kotok teh lemes tah kotok oh kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok ayam eta bebek Persi nang saha nyieun eta hese-hese amat dengan mukjizat hese-hese amat dengan mukjizat bejakeun di urusan ku aing sarua jeung nyana mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia di rizkian sarua jeung manusia engke di akhirat digiring sarua jeung manusia kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu eleh nu petot nu dongkol engke dihadirkeun nu petot engke dihadirkeun tetep bae di sidang geus beres di sidang kakarak kulu turoban jadi lebu anjeun di sidang heula embe jeung embe ngadu mana nu eleh diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh engke kakarak geus beres jadilah maneh lebu kabeh di sidang boro-boro manusa cacakan hewan ge ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah tah mejakeun deuk hayang mukjizat naon deui eta ge geus cukup mejakeun Asyaallah karim tapi ieu berahasiaan nu luar biasa cek Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir teu ngadenge kana karisalahan Kangjeng Nabi teu ngadenge kana mukjizat Kangjeng Nabi buah kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh tapi kunaon ka dieu nyontohan menta mukjizat eta ku hewan ieu teh aya rahasiaan kajen ku kumaha ge endahan jawaban Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna moal aya katuba-tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah kabeh aya ieu
dina Al-Quran geus dijelaskeun mafrokna anu ditinggalkeun ku kula saeutik kode min syai bahasana ge make min syai teh isim nakiroh eta umum berarti peuting bede kanu leutik eueuh anu tinggalin bilagah jasa tah eta eueuh nu tinggalan eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji oray nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz moal aya nu mata kurang keur cicing bae aju kemudian kadatangan sireum nyoco urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz ulah pajar eueuh tulisanana urang keur leumpang peuting kemudian aya oray kasempar oray aju ngegel ka urang aya tulisanana mafarrokna eueuh anu tinggalin nu tinggalin komo urang atuh ieu cacakan hewan nu laletik ge eueuh nu tinggalin masyaallah tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farrafna fil kitabi min syai nu tinggalin kabeh aya tulisanana kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti aya tulisanana si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana Sarbona ge ieu teu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar atuh geus aya tulisanana geus aya tulisan nu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti mafarrokna sebab manusia teh kieu manusia ye ku ulama dibagi ti Kangjeng Nabi aya jelema aya rohan hirup ngaranna tak eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur ajeuna teh teu kudu dikubur ai betah mah los sapoe dua poe tilu poe coba salembur eta betaheun teu ngantek lamun aya nu keur manggul mayit deuk ngubur urang kudu hormat naon sebabna alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha dua poe bae coba ge anginna geus ambalaya jelema teh beda jeung hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa bage kotok bae geus ambreng-ambrengan kobo mah komo jelema lantaran ngadahar sangu beda nu mantak nu beuki jasa sangu moal kebel teh jelema bertahan haju bau bae tapi lamun teu ngadahar sangu angel beda tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Quran ahli zikir moal bau moal henteu dahar ge tilok maca Quran bentek tetep bae bentek bae dah jelema eueuh rohan paeh ngaranna kubur bagae atur di kubur aya aturan-aturanna aya jelema teh aya rohan kuari mah hirup berarti ngan teu boga akal edan ngaranna rante kudu disiapkeun ieu mah hirup lantaran aya rohan ngan eueuh akalan edan ngaranna geus lamun edan teu boga kukumaha pikiran kukumaha teu boga akal ngaranna ge atuh kadang-kadang nyana make calana pendek bae bobogohanana guluntang galantung deres anu lalaki mamun aya nu awewe tetep make calana pan keomna doang nu teresep ge urang di jalan aya nu edan awewe teu make calana eta wan bobogaanna ih teh si budak pentas si budak neuleukeunna blond teh coba nah aya tah ngan akalan edan ngaranna majnun aya kuari mah roh aya akal aya ngan akalna teu digunakeun kana bener yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan akalna teu aya imanan ieu mah yeuh kafir mauta tangaranna tah nu kos kitu nah ieulah hirup lantaran aya rohan aya akalan aya ngan akalna eueuh imanan ieulah wal mauta yab'atsuhumullah maut teh eueuh iman aya iman teh aya imanan aya ieu mah aya iman ngan imanna leutik imanna saeutik padu nyaho doang pangeran Allah pangeran teh Allah kangjeng Rasul kangjeng Nabi teh Rasul Allah nyada teh nyaritakeun nyada teh tabligh nyana ngembangkeun syariat tapi salat henteu puasa henteu zakat henteu haji
haji ora gelem haji nggih wedi ku naik pesawat teh wedi ora ana jalane kok tiasa miber iku sieun ora gelem mau ngokos gitu Jawa nanya wis lah Jawa koek ora apa-apa tah eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang padu nyaho ka syariat teu ngalaksanakeun syariat ngaranna batil tah kuari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah nah ieu hebat mah jelema aya rohan di jero rohna aya akalan dina akalna teh aya imanan dina imanna teh aya makrifatan luar biasa ieulah jelema nu teristimewa teh makrifat teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh ieulah jelema anu moal paeh salilana sanajan jasad di kubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentah nama ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul urang teh dititah haji nu nitah nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul teu maot Kangjeng Rasul ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul aya hadis Bukhari jeung Muslim Sunan Abu Daud Sunan Nasai Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot nya teu diuraikeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki araya kabeh teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi kemudian Ibnu Hajar Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi Tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna nah ieu penghalang hijab ngalo lagi teh nya aduh penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan ci aing mah teu ditah sia nyieun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nitah ge hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah lantaran Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta ngawariskeun ge ilmu al ulama warasatul anbiya bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah detek-tekadkeun maot pak anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka Pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka Kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arasup ka Golkar goblok Kangjeng Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu barang ngaju-ngajukeun proposal sia jasa ieu aing mah teu nitah kos kitu teu nitah aing mah nitah ge ikhlas pandina Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlishina lahud din ulah haju kos kikituanan Kangjeng Nabi neuleukeun be wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ieu teu beres si kiai teu beres tunggu tanggal mainna ieu nu geus ge geus alalambruk hancur ieu deui ngamulaian ieu ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi eta almanak jaki kuloba dihareupeun imahna je pan haju nge-SMS-an babaturanana emang kitu-kitu pod ye pan jadi kieu atuh Kangjeng Nabi ngalayang aduh gideug bae gideug barang neuleuh ka Cisoka di dinya aya deui nu ngaju-ngajukeun proposal gideug bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa keamanatan ilmu ngan teu kuat di budak batinna
dilihat ke belah raja. Waduh, jadi kos kieu mal beres si agama ieu. Kanjeng Nabi kakalayangan, lamun urang teu nekadkeun kakalayangan neuleuan ka urang, eta ngagelok. Mantak urang ai keur belajar Kanjeng Nabi mah teu maot ngalih. Ji atuh lamun wali kakalayangan atuh komo rajana ku Kanjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Moal aya jelema dulu angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan sholawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kanjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa kakalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kanjeng Nabi nah urang teu izin di hadiran ku Kanjeng Nabi urang asup Golkar apa izin henteu apa urang ieu kakalayangan Kanjeng Nabi di hareupeun urang teh keur aya didelekeun urang teh ngajukeun proposal gideug Kanjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kanjeng Nabi. Tanu mantap kuari arah rambruk teu boga tekad kadinya batinna kurang teger nu dideuleu ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureunnya ayeuna tekadkeun kakale mantap nu mantap kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema begitu nyaritakeun dunia terus anu bagaimana enggak gitu aja ente gitu bae izin ka Tuhan Syekh cenah bagus teh cek teh hebat ieu jelema ieu aya izin ka Tuhan Syekh Tuhan Syekh mah teureuseupeun cenah kana dunia sanajan loba ge teh dimaksud eta hebat tah boga ka izin ka Tuhan Syekh berarti boga guru tanyana teh tah akur ieu saguru kajen kukumaha urang mah coba kuari nu diagungkeun Kanjeng Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika perebut panitia duit muludang pan kadi Kanjeng Nabi hadar sia ya Nabi sapan eta hadir Kanjeng Nabi pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta mentak dilaknat ku Kanjeng Nabi geus tahun hareup ulah dipake deui eta lanat Kanjeng Nabi garana jin teu berkesinambungan panitia teu berkesinambungan kiai jeung ustad teu berkesinambungan geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu nu kurang make mah nu make mah atuh henteu pan Kanjeng Nabi na kakalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet ka mana ieu WH ka mana ieu Atut ieu tarolol amat urang Banten milih awewe emang teu dihadiran ku Kanjeng Nabi je seserian sia mantak aing mah teu milih eta tekad dia izin ka Kanjeng Nabi. Masya Allah Karim ulah deui siang ke kecuali di bare gede itu ngomongkeun kos kitu pan pajar ekstrim lain tegeran hate ieu tegeran deuk ka mana deui supaya teu paeh pan urang sarua bae amprok jeung memejeng Allah pan Gusti Kangjeng heula cik Kanjeng Nabi sia nu diurci ku patih kan kiai anu sia ngembangkeun sok alif jabar jabar bae aing paneuleukeun ka sia sabenerna cek Kanjeng Nabi ngan aju siapan milu ka Atut kan eta urang juga di akhirat dikitu-kitu ulah ku Allah ku Kanjeng berarti izin ji kunaon teu boga pikiran kadinya ieu tadi tah jasad aya rohan hirup ngan eueuh akalan edan akalna aya ngan kuari mah akalna teh eueuh imanan na ieu adalah kafir iman mah aya ngan imanna teu sampurna batil sampurna teu sampurna iman teh leuwih teu sampurna jasa buaya jasa doi ngaranna percuma boga akal ge nah kuari aya imanan tur imanna makrifat khoso ieu nu cempol mah waduh nu Kanjeng Nabi ge ngalayat terus kadinya teruskeun jang teruskeun cak Kanjeng Nabi didoakeun ku kaula sebagai nabi geus teu kudu didoakeun ku sasa cukup ku Kanjeng Nabi ge asal urang maca sholawat nyambung ka Kanjeng Nabi sholawat anjeun datang ka kaula kula nyaba ka anjeun teruskeun ulah sok kabita ku Golkar ulah kabita ku P3 ulah kabita ku partai-partai mah lain Golkar bae termasuk kana nu kos kitu proposal ulah dijamin ku Allah Kanjeng Nabi nu ngadoakeunana masyaallah kunaon teu boga tekad kos kitu atuh izin geus balikeun deui tah mah nu geus bae nu encan mah atuh nyieun deui beuki jero bae ulah nah ieu nu mantak disebutkeun mauta kitu rangkaianana sakali deui jasad rohan paeh
kubur. Aya rohan akalan edan. Aya akalan ngan akalna imanan kafir. Aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil. Aya ieu mah iman mah boro-boro naon ngadengekeun henteu naon teh ngan imanna iman turunan doi. Aya imanna makrifat khosoh. Ieulah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hese taneangan nu kos kitu. Numentak Al-Quran lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena ari awakna mah seterek dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur di deuleuh luis tage pohara tapi Quran dek nu luis dek nu tuluis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh teh mata hatena. Mukminin nu ijabah ka anjeun, kafirin nu paeh hatena teu gadegekeun ka anjeun. Tetep jaga di akhirat mah Muhammad ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalos summa ilaihi yurja'un dibalikeun ka aing kabeh. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatum Rabbi cek kupar-kupar Megah Muhammad ai terus bae mah anjeun teu eureun-eureun dakwah teh nyampekeun di salah anjeun aing geus pengeng ceuli aing geus korek ceuli aing sia terus bae Muhammad geus kieu atuh aing mah aya pamenta coba laula unzila alaihi ayatun min rabbi coba turunkeun ayat janu baheula ge Kangjeng Nabi Saleh dibere onta, Kangjeng Nabi Musa dibere tungked, Kangjeng Nabi Isa dibere rampadan turun ti langit. Coba anjeun atuh coba tah hayang nu kadeuleu langsung tah coba ayat teh mukjizat teh aing kadeuleu kitu mah pan ngeunahkeun imanna ieu mah bacaan Quran malulu Quran. Kamari menta turun mukjizat dibere Al-Quran geus turun Al-Quran menta deui ulah Quran atuh sapira bacaan kuari mah coba hayang kadeuleu seperti nu baheula anjeun Nabi langsung ditegur ku Gusti Allah kul bejakeun Muhammad ka para kafirin leutik kitu hayang sakitu ngan ku aing moal dibere jang naon lantarannya namangan ngaririweuh doang lain dek iman lain nyoba sia nyoba anjeun teh mah ngaririweuh andai kata diturunkeun ge ieu mukjizat ka anjeun ngan sakadar mancing-mancing siksa lantaran moal iman jagede hulu tama kafirin nu mentek ih Muhammad bejakeun innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan gampangkeun Allah mah kawasa nurunkeun ayat leuwih ti eta ge ngan walakinna aktsaruhum la ya'lamun nyana teu nyahoeun lolobana mah hartina teu jawan kumaha mun kaula nu agung neureunkeun ayat sakumaha nabi-nabi rasul-rasul nu baheula ka anjeun sakumaha pamenta kafir-kafir Mekah haju nyana ngan ngaririu doang haju teu percaya ka anjeun pan eta teh bakalna ngundang siksa pan aing moal teu nyiksa teh pan teu nyahoeun teh jara teh kos kitu teh eta teh undangan siksa mun haju iman bener tapi lamun teu iman hanas turun mukjizat kaistimewaan diturunkeun dibikeun kadeuleu ku nyana tapi nyana teu iman pan eta teh ngundang siksa moal teu ku aing disiksa ngan nyana teu nyahoeun walakinna aktsarahum la ya lamun tuh kieu bae Muhammad contohkeun wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum deuleu bae kuari mah hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi anu lelempangan di muka bumi seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi ti mimiti nu gedena gajahna kemudian atuh anu jangkung teh naon kitu ngaranna tah jarafah kemudian anu pangleutikna sirim termasuk jelema hewan-hewan uncal orai jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi
gitu kene manuk anu hihiberan di awang-awang tah mimiti manuk leletik terus manuk nupang gede-gedena seluruh hihiberan di luhur langit baik sarupaning manuk-manuk naon baik ta pati-pati hewan nu kumarayap kumanandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hihiberan di awang-awang ta illa umamul amsalukum eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua ndek mere ndek naon hayang mukjizat naon deui eta ge manuk mukjizat kakawasan aing paneta teh deuleu ku sia bejakeun ka kafir tuh manuk saha nu ngahiberkeun tuh orai saha nu ngalempangkeun sia ge termasuk saha nu ngalempangkeun paneta teh aing ndek minta mukjizat naon deui urang ge teu pati mikireun tak kadeja manuk-manuk bae buaya bae saha coba nu bisa nyieun buaya aya ge urang Purwakarta buaya tah mah gitu ge pake ulin ku budak leutik tah mah nah dalam manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti sarua di urusan ku Gusti Allah mun ditanyakeun nanyeun saha nanyeun Allah nu ngarizkian Allah eta manuk boga pabrik henteu eta manuk boga sawah henteu tapi panjana bisa barang dahar nang saha eta ayo apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik henteu boga sosotan henteu ngan paling ge ulin di sosotan doang tapi kan bisa dahar urang ge urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali kudu kos manuk urang kumaha manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae berangkat isuk-isuk beteungna keleh balik sore-sore bitonan beteungna seubeuh eta lah ilmu wali nah eta bejakeun ka kapirin-kapirin nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese bejakeun eta sirem nang saha nyieun eta orai nang saha nyieun kotok nang saha nyieun kotok teh lemes tah kotok oh kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok ayam eta bebek Persi nang saha nyieun eta hese-hese amat dengan mukjizat hese-hese amat dengan mukjizat bejakeun di urusan ku aing sarua jeung nyana mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia di rizkian sarua jeung manusia engke di akhirat digiring sarua jeung manusia kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu eleh nu petot nu dongkol engke dihadirkeun nu petot engke dihadirkeun tetep bae di sidang geus beres di sidang kakara kudu turoban jadi lebu anjeun di sidang heula embe jeung embe ngadu mana nu eleh diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh engke kakara geus beres jadilah maneh lebu kabeh di sidang boro-boro manusa cacakan hewan geh ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah tah bejakeun deuk hayang mukjizat taon deui eta ge geus cukup bejakeun asyaallah karim tapi ieu berahasiaan nu luar biasa cek Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir teu ngadenge kana karisalahan Kangjeng Nabi teu ngadenge kana mukjizat Kangjeng Nabi buah kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh tapi kunaon ka dieu nyontohan menta mukjizat eta ku hewan ieu teh aya rahasiaan kajen kumaha ge endahan jawaban Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna moal aya katuba-tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun mafrotna anu ditinggalkeun ku kula saeutik ode min syai bahasana ge make min syai teh isim nakirah isim nakirah eta umum berarti peuting bede kanu leutik anu tinggalkeun bilagah jasa
tah eta eueuh nu tinggalan eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz eueuh hiji oray nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz moal aya nu mata urang keur cicing bae aju kemudian kadatangan sireum nyocok urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz ulah pajar eueuh tulisanana urang keur leumpang peuting kemudian aya oray kasempar oray aju ngegel ka urang aya tulisanana ma farraqna eueuh anu tinggaleun. Oh nu tinggalan komo urang atuh ieu cacakan hewan nu laletik eueuh nu tinggalan masyaallah tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farrafna fil kitabi min syai oh nu tinggalan kabeh ayat tulisanana kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti ayat tulisanana si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana Sarbona ge ieu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar atuh geus aya tulisanana geus aya tuh nu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farraqna tapi ya Gusti Allah make nyontohan make hewan aya naon rahasiana horenganan manusia teh berkarakter hewan manusia teh anu berkarakter maung manusia aya berkarakter gajah manusia aya nu berkarakter kuda manusia aya nu berkarakter buaya manusia aya nu berkarakter anjing manusia aya nu berkarakter babi manusia aya nu berkarakter bebek manusia aya nu karakter hayam ieu kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan horeng manusia teh aya karakter-karakter mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasanana nu kos kumaha karakter maung nu kos kumaha karakter gajah nu kos kumaha karakter babi nu kos kumaha karakter anjing nu kos kumaha karakter oray ieu kabeh asana aya aya kabeh ge ieu nu mantak eta teh hakikatna mah ieu urang mun jadi ulama urang mun jadi wali misalnya orang dijadikan ulama, dijadikan wali. Ya'lamu ya aulia Allah. Kudunya ho anjeun wahai para wali-wali Allah. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung anjing. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung babi. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung maung. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung gajah. Tiga di deuleu bae lantaran wali mah nyahoeun dibere tak hakikatan kitu lirik. Nyana teh kakatu, waduh, aya buaya darat. Neuleuh deui ka hareup, waduh, aya maung. Neuleuh deui ka dieu aya gajah, neuleuh deui ka dieu aya anjing. Dibere paham tah. Nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah. Lantaran nyana neuleuh ka hakikatna. Ieu tah ayatna tah. Mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae. Gus Dur ngomong sakadaekna bae di deuleuh ku nyana. Meureun kos kitu mah lah jajahin jelema. Lain jelema. Aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema. Aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet. Ji. Sing hade. Aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis. Aya anu kadieuan teh naon garang-garang teh awet. Heuh tuh lalet teh lamun di awewe teh mahkota. Gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik. Masyaallah, Lubnan. Libanon, orang Iran ini mah geulis ieu mah. Bener, aya awewe dipoto truk bae beungeut gajah. Iya salah mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa. Masyaallah. Ji, atuh nu sok kukula didongengkeun Mama Sobari. Mama Sobari dek ka Mekah sasalaman kabehan tek lalaki awe beres sasalamannya na salat. Ditegor kapan ku muridna mama teu aya nu darekeun ngamakmum ka mama aya kitu kunaon pan mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun koto wudu deui ja mama mah teu sasalaman jeung jelema aya kitu janu sasalaman jeung mama mah monyet kabeh pan teu batal meureun mama ai ke monyet mah teu bisa ngomong pan murid sial ka aing bae monyet iya tugas lain deui wali Allah mah mantak murikak bulurang jeung wali Allah sing hade jeung waliullah mah emang kumaha kitu lain sambarangan nyana teh anu mantak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan
lamun masih kena aya nafsuan moal diangkat jadi wali ketikanya geus eueuh nafsuan nafsul ammaratu bisui nafsul lawamah geus eueuhan nu aya teh nafsul radiyah nafsul kamilah nafsul mardiyah eta teh bisa kadeuleu karakter-karakter jelema ketika menghadapi bupati bawa kadeuleu nama eta teh mau ketika jeung polisi bawa eta teh buaya rakaban jelema bae koplok caplok cia tuh geus eta mah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah jangan ge teu sadarnya ngomong kitu teh berhadapan jeung lurah wah iya kuya asana ieu mah ya tuh kumaha na bae cidanya ge moal ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah moal Tuan Si Abdul Qadir galak ngomongna Tuan Si Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa kula lain ti diri kula cak jana diberi kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleuh ka maraneh kabeh ieu anu di mana ieu ayatna mendasar apa henteu ayatna kapanggih ku urang upar Makkah minta mujizat coba atuh cara Kangjeng Nabi Musa man Abu Jahal teu kira-kira geus teu Muhammad man pan urang greget eta ka Abu Jahal urang ge geus aya Muhammad deh komo sallallahu ka kitu mah geus mad cicing sia mad teh bahasa Abu Jahal tah mun aya di Cikupa nu mad-madan gitu eta ge atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae masyaallah coba atuh datangkeun coba ka dieu mukjizat cara nu baheula kenal qati wal asa wal maidah tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum di samping mujizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mujizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan numantak ilmu ya aulia Allah ilmu ya ulama sing hades sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung orai hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah numantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cicing teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong henteu sembarangan nah ieulah kuari teh kuari lamun dibuktikeun meureun ieu karakterna wallahu a'lam tapi lamun di majlis ya nu dihandapeun tanggal Ambon lah lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh nu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah ieu naik naon ieu kula mah leumpang bae caknya tirahat ya anu kula mah cenah begitu datang ka Merak teu pernah salat di masjid ai kitu kunaon neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh kadedengekeun teh ceuli pinuh ku tai kabeh mushola masjid pinuh ku tai kabeh mantak kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan caknya wallahu a'lam Allah merekos kitu ka kula haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi datanglah ka dieu ka Abah geus ulah loba omong cak Abah ulah loba omongnya ulah ngomong ka sasaha geus ente bae coba eta aya urang Palembang seperti eta geter-geter nyana teh memeh nama henteu kos kitu begitu datang ka Merak neuleuh jelema terus ka dieu monyet babi saeutik cek cara di kota nu beungeutna jelema eta harita keur Abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu ku hari geus sabaraha tahun tah ti Abah maot jeung tambah nu itu acara ieu mah geus monyeting monyet atuh ieu mah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngeri jasa ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah tah cuman cerita-ceritana we hungkulna ieulah ayat anu luar biasa ma farratna fil kitab nu tinggaleun dina Al-Qur'an nu tinggaleun dina Lauhil Mahfuz tapi Imam Syafi'i mah mafarrotna fil kitab teh Al-Qur'an Imam Syafi'i mah nu tinggaleun dina Al-Qur'an naon bae aya lumatak nyana tadi Mekah teh ceramah seperti gitu permintaan ti ahli-ahli Mekah wahai Syafi'i lamun anjeun nafsiran mafarrotna fil kitab Al-Qur'an diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram kami kabeh deuk nanya siap
cek Imam Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Mesir wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun ma farratna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitabi dina Al-Qur'an min syai naon bae ge aya. Imbul pertanyaan kan panjang teh mun kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram, aya nu nanya kumaha mun maehan ieu bae salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir, ti Yaman, di Pakistan terus di unggal negara aya salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan bang bara tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh bang bara ieu mah cek Imam Syafi'i teh di mana ayatna ma farratna fil kitab min syai ayat anu menuju kadinya dijawab ke Imam Syafi'i ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu ayatna mana ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul naik ucapan Kangjeng Rasul naik deui kakarak brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema. Wah tuh lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Syafi'i pondok atuh. Syafi'i. Tuh pertanyaan ti Mesir, pertanyaan ti Yaman, pertanyaan kakara kabeh tunduk ka Imam Syafi'i dicariuman kabeh. Didinya ditanya Imam Syafi'i, kok bisa kos kieu ye? Pan kula ge ieu teh buatan Allah. Kula teh cucu Kangjeng Rasulullah. Setetes ilmu Rasulullah nempel di kula, kula seperti ieu komo Kangjeng Rasul. Ya Allah ya Rabbi, Imam Syafi'i bae teh geus teu katahan kurang ilmuna. Ngajelaskeun ma farratna fil kitab min syai. Lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfuz geus jelas. Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfuz Quran. Allah nu kaliwat saeutik-eutik acan dina Al-Qur'an, politik aya dina Al-Qur'an, ekonomi aya dina Al-Qur'an. Ditanya perincianna aya gali coba ge Al-Qur'an. Atuh urang membaca Qur'anan kan musabakoh doang. Hayang menang piala atawa ka Mekah, juri zaman kos kitu mah. Baca Al-Qur'an nu maca kula bisa ngureikeun politik, aya siasah Islamiyah, aya nyaritakeun perekonomian secara Islam, nyaritakeun budaya secara Islam. Quran ma farratna fil kitab min syai teu kawadahan Imam Syafi'i tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh ieulah setelah jadi mazhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun 19 tahun kita geus kos kitu umur 12 tahun bae panjenengan geus diangkat jadi mufti talar Quran 15 tahun diangkat jadi mufti, 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambualaya, ti mimiti syariat, tarekat jeung hakikat geus pohara jasa teu kawadahan Imam Syafi'i teh. Urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Jauh jasa jeung Imam Syafi'i, akurna jeung Syafi'i tukang lauk teh eta mah. Ya Allah, ieu ayat ya, lamun dicaritakeun pertanyaan hiji-hijin aya kabeh ge. Pohara jasa, masya Allah. Etak carita bang bara bege can angges, geus cukup bae heula sakitu jang contoh. Sampaikeun kan nyontokeun ka dieu, nyontokeun teh bang bara mah. Ditinggal dina Al-Qur'an deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Qur'an cek Imam Syafi'i teh kudu Al-Qur'an heula. Ulama heula naik ti ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul, ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng kakarak Qur'anna. Bukti ma farratna fil kitab min syai. Ka head ditanya, ka urusan politik ditanya, ukuran ekonomi, urusan ekonomi. Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae. Ya Allah ya Rabbi, eueuh nu teu katadahan eta pertanyaan. Nah iyalah, jadi berhasil anu luar biasa ayat ieu. Summa ila rabbihim yuhsarun. Kemudian ke bakal digiring dihijikeun, tidak terkecuali nu ngadenge Kangjeng Nabi, nu teu ngadenge kabeh dihijikeun, digiring dek dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge, jelema nu iman ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi, oge ka Gusti Allah sehingga urang aya dina beungkeutan Kangjeng Nabi urang di akhirat sanajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disyafaatan ku Kangjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.